Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng enjing patepang deui sareng abdi guru basa Sunda. Dina kesempatan ieu bade madarekeun perkawis anu materi minggon kamari parantos kalewat nyaeta ngadamel bahasan tradisi Sunda. Nah, di dieu abdi bade nyontohkeun naon wae nu aya di bahasan tradisi Sunda. Abdi tos ngadamel nyaeta contoh tradisi Sunda nu aya di Samudeureun Kabupaten Karawang khususna. Nah, contohna abdi ngadamel budaya nyawah urang Sunda. Dina budaya nyawah urang Sunda ieu abdi bade nyaritakeun perkawis nyawah urang Sunda. Nyawah ngawuluku ku urang Sunda nu dumuk di Pilemburan. Pakasabanana umumna kana tatanen. Ari tatanen anu poko nyaeta melak pare. Baheula mah ilaharna ngahuma nyaeta melak pare di lamping atawa di pasir ku cara diasep. Ayeuna mah geus langka anu ngahuma teh, daleuweungna oge geus teu aya. Melak pare ayeuna mah di sawah disebutna nyawah. Kaasup tatanen pokok nyawah teh da ari tatanen nu sejenna mah upamana bae melak sampe atawa palawija. Kaasup kana pagawean sambilan minangka panayelang tina melak pare. Prak-prakan nyawah teh ngawengku sababaraha tahap. Pagawean anu munggaran ngabaladah nyaeta nyacar jarami atawa jujukutan anu aya di kotakan sawah. Geus kitu tuluy macul milikeun taneuh ku pacul ngarah bagian taneuh anu suburna aya di luhur. Rengse macul ditema ku ngawuluku nyaeta ngancurkeun taneuh beunang macul make parabot wuluku atawa singkal. Maksudna ngarah taneuh anu dipelak pare jadi ledok. Wuluku teh dijieun tina kai digunakeun sok ditarik ku munding. Ayeuna mah geus loba patani ngagunakeun traktor minangka gaganti wuluku. Samemeh macul ilaharna patani sok sasadiaan binih pare heula. Melakeun binih pare atawa gabah disebatna tebar. Ilaharna tebar teh dina babaladon nyaeta kotakan anu panglendona. Lamun umurna geus cukup binih pare teh dirabut pikeun dipelakeun dina kotakan sawah anu luas. Saenggeus ngawuluku tuluy ngangler ngararata taneuh. Geus kitu mah kari tandur atanapi tanam mundur nyaeta melakeun binih pare dina kotakan sawah tea. Engke lamun pare geus jadi dijukutan nu milu jaradi jukut anu jaradi kudu bersihan disebutna ngarabet. Engke 2 atawa 3 kali ngarabet mah kari mingguan usum panen. Baheula mah masak-masak lamun induk usum nyawah teh. Pangpangna lamun geus beres usum panen pasawahan jadi handeukeun beundak oge nu digawe. Tunggu manuk disawah-sawah dina mangsa pare geus koneng mah manuk teh sok ngabubuhan datangna ngalon masakan pare. Nu mantak patani mah sok nyieun kenca tali nu dipasang renteng kaditu ka dieu bari di rarawisan ku